sangu asakna normal diasur-asur kusuluh, betul apa enggak? Prosesnya juga lama, ngisikan diarihan, diarihan disepan, disepan diakel, betul apa enggak? 2 poe kuakeun moal basi, tapi sangu zaman ayeuna asupkeun ka jero kosmos cetrek saparapat jam asak. Isuk masak burit geus beeuy, betul apa enggak Bu? Makanya disalaletrum eta bersih, pakaian disetrum, semuanya serba disetrum. Pantesan urangna oge salaletrum. Awak urang geus kurang gerak nyeuseuk, geus teu make tanaga, betul apa enggak Bu? Nyangu geus teu make tanaga, tinggal cetrek langsung mateng. Makanya saya sangat kagum dengan grup tim Qasidah dulu tahun 85 menciptakan sebuah lagu. Tahun 2000 kerja serba mesin, berjalan berlari menggunakan mesin, manusia tidur berkawan mesin, makan dan minum dilayani mesin. Baheula mah bingung kumaha cenah dahar dilayanan ku mesin. Heuh baheula kerjaan aya TV ge masih kena hitam putih kitu ge dijepit make aki, bener teh Bu? Baheula TV make aki, lamun geus arek beak teh akina ciut, TV na ka tengah. Jeung deui acara nu sajen-sajen walti isuk-isuk paling ge boneka si Unyil poe Minggu doang. Betul apa betul? Ngalaman meureun budak baheula mah. Emang budak ayeuna listrik belum masuk desa pararoek. Lamun ngaji teh make lampu cempor irung hararideung. Tapi budak rarajin da can aya HP baheula mah, betul enggak Bu? Tuh ayeuna musolah bararagus, listrik sararaang, jalan tidak ada yang blok, tapi budak eueuh nu daekeun di majelis taklim, eueuh nu daekeun di musolah. Karena apa? Terlena dengan setan gepeng. HP terus boro-boro anakna indung lagi sarua. Kajen teuing teu kabeli beas asal kabeli kuota. Betul apa betul? Apa-apa status kodong-kodong, status kodong-kodong, status. Komo tak ibu-ibu zaman sekarang, ibu-ibu sosialita, boga grup segala macam grup rempong. Bray isuk-isuk kes mulainya kalau HP mulailah. Hai Besti, kita kemana nih pagi ini? Oh di grup, di temalan kudu batuna tebelah ditu. Kita jelong-jelong yuk. Astagfirullah. Lupa anak, lupa suami, bring mangkat jeung babaturanana pakai kacamata hidung, ngogomblok alabatan Syahrini. Datang jeung babaturanana, "Hai guys," sering tepak leungeunna, geus kolot padahal gableg incu eta teh. Betul Bu? Geus poho ka kujur, geus poho ka umur, betul apa enggak? Datang langsung ngebaso brak. Sebelum ngebaso, jangan dimakan dulu, kita posting dulu guys. Foto heula cepret, langsung bikin status ngebaso dulu guys. Gaya banget ta ibu-ibu. Aya nu kitu di dia. Mikir, umur geus kolot sia teh paeh. Kedah laga gigituan, betul apa enggak Bu? Masa Allah tidak berguna, Besti tidak berguna. Paeh mah Besti eueuh nu nuturkeun, eueuh nu maturan sia. Bahkan Besti pangsieuneunana ka urang hayu sia Besti sia paeh cenah. Makanya babarengan wae ka ditu ka dieu engke nuturkeun sia ka sia ieu aing sieun cenah. Betul apa enggak Bu? Ya makanya ibadah, betul apa betul? Makanya Ibu, Masya Allah tabarakallah. Ayo urang ayeuna ieu tas muludan, mudah-mudahan sing ditambah deui keimanan urang ka Gusti Allah, sing ditambah timbah cintana urang ka Gusti Allah. Makanya kalau kita ingin tahu apakah iman kita bertambah, apakah cinta kita bertambah kepada Rasulullah, buktikan dengan bertambahnya ibadah kita kepada Allah. Ya tas muludan, mudah-mudahan menjadikan tolak ukur kita semuanya. Yang belum ngaji silakan pada ngaji, nu can daek salat silakan salat, anu encan balalager sing balalager, anu encan sedekah sing daek sedekah. Ya muludan masih panjang, baru tanggal 16 Maulid, betul apa enggak Bu? Tanggal baraceun ayeuna tanggal 13 karena tanggal 13 mulud, tanggal 14 penting ayeuna masih panjang lalakona loba keneh nu rek muludan. Silakan sumbangkan harta kita untuk muludan, korbankan harta urang pikeun muludan, tenaga urang pikeun muludan. Maka yakin hiji eta jalma bakal disalamatkan hirupna satauneun, amin. Nu kadua bakal berkah milik rezekina satauneun, amin. Nomor katilu bakal dihasilkeun maksudna
sakur-sakur perkara anu digerenteskeun dina hatena bakal diijabah ku Gusti Allah. Ibu gering mudah-mudahan sing calalager, nu can menang jodoh mudah-mudahan geura menang jodoh, anu teu baroga duit wae mudah-mudahan sing dibaguskeun ekonomina kapayun, anu dararagang sing untung dagangna, nu tararani sing bagus tanina, anu keur bisnis sing gol bisnisna, ngan sanggeus urang hasil milik rizki jangan lupa kepada Allah untuk beribadah. Ulah poho karena ibadah dunia memang